para kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Saur Karuhun. Ya dongeng karangan Watatang ayeuna teh para wargi nincak bagian ka-30. Para wargi anu mulia mangga dongeng urang teraskeun. Jerut Aki Kalajaya turun dituturkeun ku Nyi Santiwangi bari mawa tapas kalapa jeung kenileutik. Harita teh para wargi dieusi ku cai kira-kira 5 menit tisa jerutna Ki Kalajaya jeung Nyi Santiwangi arinit ka makam. Ki Menon ngaliwat kana kastrol ari Mbah Sukri pok nyarita. Nyaan budak teh meuli teu ngareret-reret acan jang Menon ka Abah. Aduh. Nah pokoheun kitu kan jadi bapa du memang geus sakieu nyedak ka aki-aki. Nah ambak du meh baheula kumang jeung ku salakina disangka jadi siluman orai bodas. Padahal sanggeus mang meunang keterangan tinu jadi incu. Ye nu jadi orai bodas teh budak awewe batur ngan disihir ku ninina si Nyai ti Inung. Meureun mang mamitoha katelah ka ambu uci teh. Nya di harita mang lunta tisarakan mapai-mapaikeun nu jadi anak tapi weleh teu manggih raratanana pisan. Ari ayeuna nah abad aya di dieu anak mang teh jang Menon. Tapi nepi ka ketika mari teu ngaku-ngaku acan ka mang sakitu mangen cumari talu mengis. Samalah lamun teu era ku kakolotan mah geus hayang ceurit atuh. Nya ceurik sotenan ku bakating bungah tur ngarasa bagja bisa tepung jeung nu jadi anak. Bari kamari mang minta dihampura disebut kasamaran dan teu kasamaran. Yakin budak awewe nu aya ayeuna teh anak anu mang. Cenah eta ngaranna diganti teu jadi sunga ku perkara diganti ngaran mah. Ngan rupa teu robah, henteu salin rupa yakin anak mang. Engke mah di mana incu mang geus datang turu pada harine mang marek tumanya deui we ka si Nyai kalawan rek di aku deui anak ku mang teh. Di mana manehna nolak nu hartina teu ngaku ka bapa ka mang kapaksa mang marek balik kasarakan kitu ge lamun diparengkeun mang panjang keneh umur. Cek Mbah Sukri ngageletis nyarita ka hareupeun Ki Menon bari carindak-dak ari ceuk Ki Menon nyarita. Kuring lain kuring teu percaya mang. Lain boga anggapan mang ngaku-ngaku anak teu puguh ka pamajikan si Agus. Ngan teu kahartina mah eta we si Nyai batu dek ngaku ka mang. Atuh saja batik itu Aki Kalajaya rada nyempad ka mang basa kamari mang nyebut ngaran Nyi Sarikaya. Lamun bener mah mang bapana si Nyai asapira ku si Nyai teu ngaku. Ulah-ulah ngarangkul ngarasa sono karu jadi bapa sakitu 12 tahun teu tepung. Komo kitu bari kaayaan waruga mang sakitu ruksakna lamun disebut ruksak teh mah. Lain maksud kuring nyebutkeun ruksak cacat tapi ruksak geus kolot dibubuh boga panyakit. Tapi hayang nyahoe di mana si Agus geus datang ngabari sararea raya. Gumang tanya deui si Nyaina kalawan dadarkeun asal usulna anak mang ngejati sarakan jeung tanyakeun we saha ngaran salakina nu diheula. Cek Ki Menon tetep manehna rada cangcaya kana pangakuan Mbah Sukri. Ongkohan Ki Menon teu nyahoeun kana jujutanana. Kana pasti manggerek ngadadarkeun timungaran papisah nepi ka ayeuna. Ngan lamun teh mah anak mang sadar tur ngaku ka mang kasebut ngaku ka bapa. Ngan kumaha pibalukareunana lamun ceug salakina nu ti heula parang tepung jeung anak mang. Sabab anak mang teh sanjaden geus aya 12 taun ge can diserahkeun ku nu jadi salakina teh. Bari kituna teh anak mang kawin ka incu mang sasakalo atuh kawinna teh. Mbah Sukri timbul ngarasa bingung kudua kutilu. Lamun nya teh mah ngaran Nyi Santiwangi anakna kalawan ngaran anu sabenerna Nyi Sarikaya kawin ka alona. Lah na ari mang kawas lain geus kolot we. Kawas nu teu ngarti kana urusan jodoh kapan ceuk tadi antara jodoh pati bagja cilaka mah. Lain manusia atau lain jalaman nu nangtukeun tapi Gusti Allah. Malah lain incu mang we anak mang we nu kawin ka dulur atawa ka baraya. Dalah batur ge aya nu kawin ka baraya atawa ka dulur ngan anu can kadenge teh antara lanceuk jeung adi sakanu we kawin. Teuing ari adi lanceuk nu teu dileuletik bapa jauh mah. Geus pada dewasa tepung di tempat bari caricingna di batur. Nu artina dirorok sameureus si Agus dirorok dileuletik ku almarhum yang Jaya Giri. Teuing kitu mah. Teh mah Ki Menon make jeung mesem segala. Bener sok aya teh mah nu kitu. Kawin ka dulur atawa ka baraya. Ngan eta we kumaha bisana kawin si Agus teu nanyakeun kitu ngaran popotongan si Nyai. Lamun popotongan teh mah atawa teu nanyakeun saha ngaran indung bapana.
nya sanajan si Agus nanyakeun ngaran indung bapana si Nyai ge kalawan ku si Nyai dijelaskeun ngaran indung bapana da moal apaleun moal nyahoeun atuh si Agus maka indung bapana si Nyai sabab si Agus dirorokna ku almarhum Eyang Jayagiri ti keur umur 4 bulan. Komo ari si Agus nanyakeun popotongan si Nyai mah moal daekeun da meureun naon paelahna make nanyakeun popotongan ngan eta anak mang nu ngaran Sari Kaya teh kungsi diserahkeun henteu ku salakina. Sabab tadi lamun teu salah dedengian mah salakina si Nyai teh geus boga deui pamajikan. Ceuk Ki Menon rada talete. Matak teu kungsi diserahkeun Yang Menon. Sabawa harita anak mang teh waktu nyeusehan di walungan jeung indungna. Dadak sakala leungit wujud anak mang teh ngaran Sari Kaya ngajang gelek. Jadi orai bodas dina luru batu gede. Atuh puguh we janatna pamajikan mang reuwas lain dikira gancang manehna balik mun teu sirikna ti babaranting tina bakat tingku reuwas jeung sieun ningali orai bodas ngarengkol dina luhur batu gede sisi walungan. Atuh harita gancang kumang jeung kudu jadi minantu ditempo ka walungan ari heug teh nya we orai bodas alaga geulegeug. Geus kitu ngong kadenge sora awewe tanpa jiri menilu mengis tur tasa sora pisan jeung anak mang. Samalah make nyebutkeun pileuyan sagala moal bisa tepung deui. Isukna tatangga mang pada gujrud nyaritakeun Sari Kaya jadi siluman orai bodas. Maklum atuh carita jelema teh ceuk paribasana harus alahbatan sora goong. Ku dasar kitu brak indungna kagegeringan tepi ka hanteuna ponok umur. Geus kitu blengles we teu panggih-panggih deui. Samalah masyarakat nu salemur jeung mang oge teu nyaritakeun deui mangga anak mang jadi siluman. Nya kulantaran mang geus teu sanak teu kadang akhirna mang ngadon kata langsara nepi ka mang dirawatan ku Eyang Jayagiri kalawan bisa nyaho nu jadi incu. Geus aya kana 2-3 poena incu mang jeung almarhum Ki Durga Katut Ki Gandrung arinit kaurut mitoa mang katelah muucit nu maksudna marek nanyakeun perkara anak mang. Sabab saur Eyang Jayagiri teh waktu dipatangankeun anak mang teh nu ngaran Sari Kaya mah aya keneh cenah. Dan jadi orai bodas mah Sari Kaya mamalihan atawa anu palsu disihir ku ambu ucit. Barang didatangan ku si Agus kalawan tepung pisan. Kabeneran ambu ucit nyampakeun gering parna. Gancangna carita si Agus nanyakeun perkara Sari Kaya naha nya henteuna jadi orai siluman bodas. Ari ceuk ambu ucit anu jadi orai bodas mah lain Sari Kaya anakna Ki Sukri tapi budak awewe batur. Muasal nama ambu ucit teh manggian orai bodas di hiji tempat. Eta orai bodas kadenge ku ambu ucit lumengis menta tulung hayang jadi manusia sabab manehna keuna ku panyupata tinu jadi ieu bertinu jadi bapa dumeh tadi na toloh heor. Kulantaran ambu ucit kasebut rada luhur elmuna eta orai bodas disirep jadi manusia kalawan rupana persis pisan teu dipikeun sasieun jeung rupa Sari Kaya anak mang. Geus nyaritakeun kitu mah kalawan ambu ucit sanuk-sanuk menta dihampura tuluy we maot. Tah kitu ari kudu-kudu teuing dijelaskeun Majang Menon. Atuh mang percaya 100% kana kasauran almarhum Eyang Jayagiri. Ieu nu jadi anak aya keneh di kieuna ari heug ayeuna tepung di dieu dirawatan ku Aki Kalajaya. Tapi anak mang nepi ka kewari weleh teu ngaku direretan ge ku mang kala bular bali resigan ucua. Ceuk Bah Sukri panjang lebar ngariwayatkeun perkara anakna nu katelah Sari Kaya. Nyuka teuing lamun kitu lalakonna mamang lah. Tapi nyaho we di mana si Agus balik tur ngariung jelaskeun ku mang sing jentre. Sangkan Aki Kalajaya percayaeun. Kitu deui si Nyai ngaku yen manehna bener-bener ngaran Sari Kaya anak mang kitu. Ceuk Ki Menon bari nurunkeun kastro nu dieu si kuliwat sabab geus asa. Sabalah diwadahan kana boboko. Atuh eta intipna ge para mitra kerakna. Tuluy atuh di alam di pol di sina molotok molotok molonyon. Kulantaran geus beurang atuh Ki Menon jeung Bah Sukri dalahar sanguliwat ukur jeung uyah lain bobohongan. Sanajan darahar karo uyah ge ari ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin kanikmatan teu burung paronyo majar teh asa jadi kulit jadi daging. Sabalikna lamun urang teu dipaparin kanikmatan sanajan dahar jeung lauk atawa jeung daging jeung sate jeung nog majar teh asa dahar tatal. Jadi lamun kitu mah pikeun urang kasebut manusia
atawa jalma boh lalaki boh awewe boh kolot boh budak kudu percaya tur yakin kanikmatan ti Allah nu maparin sedang Allah maparin kanikmatan ka urang lain sarupa dua rupa baik lain 10 atawa 100 rupa malah moal ka itu ngamang pirang-pirang kanikmatan anu kumantena geus dibikeun ka urang bari eta teh para mitra mah kanikmatan lahir jeung batin. Wanci bedug lohor harita Aki Kalajaya jeung Nyi Santiwangi kakara badalik tas nadran ti kuburan guruna Aki Kalajaya. Kasampak Basukri jeung Kimenon keur nari istri tepas bari ting kelepus udu daun kawung. Kakara ge ngalacat ungah ka tepas. Harita para mitra sadaya Nyi Santiwangi geus nanyakeun salakina ka Kimenon bari tetep ka Basukri mah teu ngareret-reret acan. Tos mulih Kang Sagara teh mah kumawi teu aya wae geuning Nyai tema Menon ngesa jelasna. Aduh kumatunya Aki Kang Sagara teh acan mulih wae geuning. Nyi Santiwangi asa beuki hariwang kanu jadi salaki can balik keneh bae geus sapoe sapeuting. Ari Nyai sok ngagempeurkeun sorangan ieu segala rupa teh keun we tong hariwang teuing sugana ieu mah balik atawa keur di jalan keneh. Lamun poe ieu nepi ka reup magrib eueuh tah isukan pasti. Pokokna mah kumang Menon geus paruruh. Nyai tenang we atuh geus we teu naon ku Aki ge dibantuan. Lamun tadi nu ku Menon disebutkeun mah teu balik-balik mah nepi ka reup magrib pasti meureun Aki jeung Menon rek maluruh. Pokona mah keur Nyai mah yeuh ngadoakeun we sangka nu jadi salaki balik tur aya dina kasalametan. Puguh lamun ngingetkeun kana kahariwang mah tong boroni Nyai dalah Aki ge sarua samalah keur Aki mah rada keheul we ka si Agus heukeulna teh ku ngorolos. Sedeng Aki mah sajutna turun ti mah almarhum nu jadi lanceuk meuni ipat-ipatan aker ka si Agus teh nyarek ulah waka ngayakeun balitungan kanyerian ke di mana ku Aki geus diwaris pangarti. Kakara laksanakeun ari keukeuh peuteukeuh mah ngarasa keheul kusial kana mulah hayang ngulangkeun ka nyeri. Buktina anggur ngorolos kitu Aki ngarasa keheul ku si Agus teh bedagong teu nurut kana caritaan Aki. Tapi sanajan bari jeung kitu kanyah mah Aki teh teu leupas tina kanyah ka si Agus teh. Geus dalahar eyang Agus. Cek Aki Kalajaya tuluy nanya ka Basukri nu keur tungkul ari Nyi Santiwangi ngoloyong ka jero. Parantos Aki punten we kapayunan ku sim kuring sareng ieu Kimenon. Tema Basukri bangun era naker ku Aki Kalajaya. Era sotenan era ku bageurna. Ih teu naon miheulaan oge samalah atoh ari geus dalahar mah. Balik-balikanan ngadadago Aki bising kaburu lapar manten. Ayo ke namahan panyakit. Tema Aki Kalajaya terus ka jero. Ari Kimenon jeung Basukri harita aridit katampian nu maksud rek abdas sabab can ngalaksanakeun ibadah salat lohor. Para mitra anu mulia, ayeuna urang teundeun dihandeulieun sieun, urang tunda dihanjuang siang, paragi nyokot tinggalkeun. Mangsa datang samper deui perkara anu diimah para mitra. Ayeuna urang nyusul ku catur mudag ku carita perkara sagara. Nu geus aya kana 2 poe 2 peuting ngadon aprak-aprakan neneangan Sujai. Sabab diteang kasarakanana eueuh samalah imahna ge eueuh. Duka dipindahkeun ka tempat nu jauh, duka lamun kahuruan. Atuh sagara beuki nafsu tur ngagermet hayang buru-buru tepung jeung Sujai. Datang ka hiji tempat reg sagara eureun ngadon reureuh bari ngiuhan hanapeun tangkal kiputat. Sabab teu kuat ku panas poe ereng-erengan atuh awak beueus ku kesang. Lamun segaya nu nempo atawa nu nyaksian makana pola sagara geus moal bua disangka jalma teu hideng sabab harita sagara siga anu teu sadar make gegerendengan sorangan pokna teh. Wah ngakamana jor si wawalek teh jahanam teh ku gobrogna ge geus eueuh. Nah dipindahkeun kitu atawa kahuruan disebutkeun kahuruan da eueuh bangkarakna ngan teuing lamun dipindahkeun mah bisa jadi dipindahkeun. Rasakeun sia Sujai masing silai ngajedog dina lak-laka naga ceuk paribasana ku dewek moal burung diberik deuleu. Bongan sia asal kacida-cida teuing nyeun kahianatan teh. Geus pugu baheula indung bapa dewek dikaniaya bari dewek keur leutik dipalangkeun ku anak buah silai.
ayeuna geus dewe nganiaya jeung numikanya ka diri dewe. Ku dasar kitu kapaksa dewe rek mulangkeun katelengesan ka si lain. Aya paribasa hutang uyah ditaur uyah, hutang pati ditaur pati. Kableg ilmu naon si lain Sujai, ku dewek moal burung ditadah moal beri pengajatkeun deuleu. Dewek moal munur sasiku moal ngejat satunjang beas. Dewek kitu kurang ku ilmu. Asa pira ku ilmu dewek rek eleh ku ilmu si lain deuleu. Kitu caritaan sagara harita bari rarat-reret. Nafsuna ngagugudug malah boga hate dir atawa ujub ria takabur. Dumeh manehna geus ngagem ilmu pangwaris ti Eyang Jayagiri. Memang lamun ditilih kana bab pangarti atawa bab ilmuna almarhum Eyang Jayagiri luhur ilmuna boh ilmu lahir boh ilmu batin. Atu waktu keur ngora dipika gigis dipika serab. Saurang ge batur salembur eueuh nu wani cumantaka. Tapi danyak itu tadi geus dicaritakeun ku Aki Kalajaya kasebut manusia 1000 kali gagas 1000 kali ngagem ilmu itu jeung ieu ari dina waktuna katibanan apes mah teu bisa unggah peta kudu manggih cilaka. Boh cilaka lahir boh cilaka batin sabab manusia sokeun aku perubahan henteu anger henteu langgeng cing dina hiji harkat jeung darajat sabab sagala rupa hal ge aya babandinganana. Aya berang, aya peting, aya caang, aya poek, aya hujan, aya halodo, aya bagja jeung cilaka, aya apes jeung jaya hal nu nyangkut kana urusan manusia gumantung kana amal perbuatan masing-masing atawa gumantung kana laku lampah urang. Allah Subhanahu wa ta'ala moal ngarobah akhlak jeung kalakuan manusia iwati manusia atawa urangna nu kudu ngarobah akhlak kalakuan jeung tabe. Caturkeun sagara nu inditna ti sarakat berang jeung peuting teu boleh nunungkus nafsu mawa amarah. Lamun kabendung teh mah teu bisa kabendung tetep hayang males pati tina alatan Eyang Jayagiri nu mikanya ka manehna ditandasa ku Sujai. Kira-kira setengah jam reureuhna di eta tempat leos sagara indit deui. Satiap tepung jeung nu ngaliwat boh lalaki boh awewe boh kolot boh budak nananyakeun padumukan Sujai. Tapi saurang ge weleh eueuh anu nerangkeun, eueuh nu ngamejakeun cukup ku teu nyaho teu kenal ka ngaran Sujai. Duka bener teu nyahoeun atawa teu apal ka Sujai, duka lamun sieun dumeh Sujai kasebut manusia garang. Kersaning nu maha kawasa diparengkeun sagara ningali saurang awewe keur lulumpatan sisi lembur samalah make jeung jejeritan tulung-tulungan. Atuh teu matak aneh lamun seug sagara reuwas jeung kaget ningali awewe ngora keneh. Mun teu sirikna blag-blug labuh atuh deregdeg sagara muru nu maksudna rek nanyakeun. Parang si awewe nu keur lulumpatan bari jejeritan ngareret ka sagara, atuh dina lumpat beuki tarik taksiran dianggap sagara ngudag. Jeneng sagara luncat di pasireun jalan jerit awewe ngajerit kalawan ampun-ampunan. Kunaon cece? Kunaon cece? Abdi mah muruso teh sanes bade midamal awon ka cece teh mung bade naroskeun. Jalanan cece katinggalna saperos nu meunah kasieun. Cek sagara geus kitu maka kara eta awewe nyarita bari ngadeg-deg. Aduh Ujang, pugu itu pun lanceng dikaniaya ku garong Ujang. Tatangga ece teh aya nu bantu nulungan malah mah pada birat. Saja biti itu cece bade digoro gahala bade digunasita ku garong. Tulungan cece Ujang pangnyelametkeun cece teh. Cek eta awewe bari rawah riwi. Si horeng lumpat rek digunasita dirina atuh salakina dikaniaya cenah mah ku garong. Kamana jelmana jahatna cek? Tuh ka kamana Ujang? Da bieu mah ngaberi cece tuh geuning tuh. Tuh anu ngaberi cece teh Ujang tuh. Kancang Ujang cece salametkeun Ujang. Temal awewe menta disalametkeun atuh kilek sagara ngalieu. Ana breh si horeng anu disebutkeun garong teh Sujai jeung gandekna. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para wargi anu mulia, ari sagara harita para wargi pokna teh tuluy nyarita sok engal nyumput dinya ceu, engal nyumput keun ku abdi dipegat manusia jahatna. Berat awewe depa sisi balumbang kahalangan ku tangkal jauh. Kitu deui sagara ngadepong kitu sotenan lain sieun ku Sujai tapi nyumput heula. Ceuk pikirna di mana Sujai kadinya rek langsung diserang. Da pugu eueuh di jalan bari Sujai hayang ngagunasita diri awewe batur.
harita Sujai jeung gadekna saurang kadinya pisah. Kukitu kira-kira 4 meter deui kana palebah tempat anu dipake nyumput ku eta awewe jeleng sagara luncat sarta ngagertak kalawan megat jajalan. Eureun sia manusia durjana, bangsat sia, edan sia. Pokna sakedapan Mas Sujai rada ngaranyu. Kitu deui gandekna tapi sanggeus sidik kana rupa anu ngagertak barakatak Sujai seuri kalawan ngomong nu matak ngonang piamaraheun. Dan naonan sia kunyang? Kira-kira dulu beri trek ngagertak macan onaman mah. Aduh, piit ngenek-ngenek pasir jog-jog ngeri buah loa. Cecenet mane kiara ngarana. Naon perluna, naon maksudna si laing make jeung kikituan segala-segala. Hayang ngajajal deui aing, hah? Make polo si hayang ngajajal ka aing mah. Atawa pikir heula beuweung utahkeun heula tur ijir heula ku ilaing. Nah baris kaiga nah moal sia. Mundur si lain sagara montong ditunggukeun dewek ieu megatkeun beung sia deuleu. Sok mundur ti hareupeun dewek. Lebar ku diri deuleu sia. Mora keneh sia teh. Cek Sujai ngahampas dumeh kasahanapeun. Sedeng sagara batan sieun batan muringis malah amarahna beuki nguntab-nguntab. Keur mah keur ini tisarakan hayang males pati kari-kari tepung pisan kalawan nampa caritaan kitu ti Sujai. Kecerot bae saja sagara ciciduh kalawan pokna. Cuh. Dasar manusia bajingan sia. Manusia nu deus kasetan ida jilatna tuloh. Ya Sujai, sanajan dewek dianggap pentil kene, bau kene jari ngao. Ya kudu kitu dodonges, cadu mundur haram ngejat deuleu. Ya dewek datang ka dieu, ka ieu tempat, lain lantung tamuh laku, lain leunta tanpa sejak. Lain kairin kuciki, lain rek neangan hakaneun, lain rek babadog rarampung, tapi dewek rek mulangkeun ka biadaban si lain jai. Hutang uyah bayar uyah, hutang getih bayar getih, hutang pati bayar pati deuleu. Cek sagara ngemprehkeun ka teuneng ludeungna. Nepi ka sepi ku karisi sudah ku karempan jelas nama sagara rek nagih pati. Jadi si laing rek nagih pati tina sualatan anu ngarorok si laing katelah eyang bau tengi kojor jeung wawalak si durga. Ya sagara ulah jangjingangah ngabacot teh sia. Abong kena bibir teu diwengku letah ti tulangan. Heug pikir heula bulak-balik beuweung utahkeun kalawan kudu ngukur ka kujur nimang kana baruga sia. Ulah samodel paribasa bonteng ngalawan kadu pacikrak ngalawan merak. Ceuk dewek geura undur ti hareupeun dewek ulah nyiar-nyiar picilakaeun. Ari dewek kudu ngaladenan ka hayang jeung maksud si laing mah era euy. Lamun hakaneun teh mah Karo tangarana teh deuleu. Lamun dewek sapantar jeung si laing atawa si laing sapantar jeung dewek nu kateuing, nya pasti ku dewek diladenan pamenta si laing. Nu kitu ngaranna karo ngaranna. Lah sarua jeung sia cangkang sampe anu dijieun dage. Tuluy dihakan ngaranna kadedemes deuleu. Tema Sujai nu nada-nadana ngahina ka sagara dumeh kasahanapeun. Dianggap budak satepak kamari sore aya caritaan kitu amarah sagara geus teu kabendung. Jeleng we harita luncat para mitra teu beda ti luncatna kidang. Kalawan teu serta pasini ngabistelkeun gempuran nu cukup rosa tur cepet naker. Kalawan teu katolak ku Sujai ngajebron kana tarangna kuat ka ngadagna. Dalam uningang kanu kitu kieu moah piraku teu ngajungkel. Ngan bubuhan Sujai geus masagi tina bab pangarti tur ngagem ilmu kakuatan. Katingalina meuni teu regrog-regrog samalah ngabarakatak seuri. Gempuran naon sia kunyang? Meuni asa ditoel ku kokot bolon. Gempuran pangawis yang bau tengi. Aduh, eyang nu geus jadi parab cacing. Memang hebat gempuran kitu dipake ngahanca kana peuyeum euy moal teu ambles. Komo peuyeum cemenyan mah. Lamun rek ngabiselkeun jurus ka kolot nu baleng tur anu patri ngaraka tarima euy. Nu jurus kitu patut lain bistelkeun ka pantar dewek atuh kanu masa pehong deuleu. Sujai ngajejeleh beak kadaek matak beuki namahan piamaraheun. Sabab basa atawa caritaan seolah-olah ngahina. Kurang ajar sia bangsat. Sujai menigiras naker ngalugat legotkeun awak. Bari leungeun mata nakisan tenggelan-tenggelan sagara hiji ge can aya nu ngahasilkeun.
Kumaha akibatna sagara tambah nafsu sedang analana mata yalian awit cagak wulung can digunakeun masih keneh ngagaplek dina tongong. Sujai kakara gerak ngirimkeun kitikan kepang di lelempeng tanah sirah hiuk lep sagara cinceng ngalelepkeun sirah. Pelesur sagara ngajaul sabab Sujai rek ngarengka suku. Bareng jeung kitu meuni cepet naker sagara ngakitik puguh ceulik jabrod. Disusul ku peurup kencang nyusul tepus ngahancak kana punduk. Tapi aya ku edas kekuatan Sujai lain beja para mitra, lain bantrak-bantrakeun sakitu nampa dua tengeulan menit regrog-regrog. Sakumaha nu kauninga para wargi, memang kekuatan Sujai lain beja lain bantrak-bantrakeun. Sakitu nampa dua tengeulan menit onget-onget regrog-regrog acan malah Sujai ngabarakat taksir. Celang Sujai luncat kalawan pokna gibug. Sanggup cilai gue pokna tu anak buah nu katelah si gibug teu hararese. Manehna luncat kalawan langsung ngaheumatkeun dampaleungeun meuni meber jabaramo meuni baru sakel. Ciat muklap sagara kesit dongko. Keblos kitikan si gibug nyamos sapada harita. Sagara ngajauh kalawan dampal suku ngajejek punduk. Salontod si gibug nyolontod meh-mehan rek nubruk Sujai clek sagara napak deui kana tanah. Curelat celeng harita para mitra si gibug luncat kabelah kenca. Gilak sagara kesit malik maksudna marek nyerang deui. Ngan orokaya si gibug teu eleh rikat manehna nongtak leungeun sagara kalawan digeuweungkeun. Solonto jedak tarang sagara dibadu ku siku. Atuh daek teu daek sagara ngalengah keur kitu disusul di dadana ku peurup si gibug. Anu sakitu badag jeung keker puguh sagara langsung ngajungkel nangkarak bengkang. Beresan euy, cek Sujai maksudna manitah nganiaya sagara. Serepet si gibug ngalugas bedog meninga gulilap kasinaran ku cahaya batara surya. Harita bedog si gibug dimatrek narok tarang. Kiat kulitik sagara ngagulitik kasisi. Dina gerakan para mitra sadaya atuh ucing ocon bedog si gibug harita ukur nigastan. Korejat muk sagara ngorejat sarta males ku waktu ieu ngagunakeun anlanana awit cagak ulung sabab si gibug ngagunakeun pakarang. Harita sagara maksudna marek ngababuk suku si gibug. Ngan orokaya si gibug teu eleh rikat manehna gentak ngajaul. Kilak si gibug malik kalawan teu ngalobakeun miceun waktu. Langsung ngaheumatkeun bedog rek narok sirah sagara nu keur nonggongan. Aya ku eda sagara kacida seukeut reretna. Cinceng naker bari nonggongan teh awit cagak wulung diangkat. Atuh di sina di andina siraheun dipake nadah bedog tak pelesur sagara ngajaul sabab suku narek dituar ku bedog. Curalit sagara jujuralitan dina siraheun anu jadi lawan. Slek napak deui. Kakara ge malik geus diangseg geus si gibug nyebet-nyebetkeun bedog. Si gibug jeung sagara huthet bari nakisan bedog. Si gibug nyuruntuh rek nyuduk beteung kinak blos congo bedog nyamos ukur niruk hilibirna angin leutik. Sedeng awak sagara rada murilit tapi sanajan bari kitu peurup kenca teu antepan. Diembati gigir kalawan teu emis deui notog kana iga si gibug. Cari jeug si gibug ngajari jeug. Malah rada nyengir taksiran gempuran sagara karasa meuni semu seueul. Keur kitu pigeulang leungeun si gibug dibabuk ku awi cagak ulung. Aduh! Si gibug leungit di tengah wadi ngagoak nyebutkeun aduh samalah bedogna murad. Nyaan amarahna sagara lain dikira lir ibarat seuneu dibanjur ku minyak bensin ngagedur nguntab-nguntab. Waktu si gibug keur kekerepengan teu dibere kasempetan pisan. Tak-tak beulah katuh dibabuk satakerna goak si gibug ngagoak deui malah tak-tak rada dengdek tulang tak-takna potong. Aduh, tobat! Si gibug ngoceak terus ngedeprek sabab tulang bincurang potong dibabuk deui ku awi cagak ulung. Sabada tak-takna sengklek da akhirna si gibug teu bisa budi deui kokosodan dina taneuh. Teu matak aneh lamun seug Sujai ngarasa panas sabab anak buah narubuh. Wah, kurang ajar sia. Si anak jabrig rasakeun ieu. Sujai ngawatak ilmu nyelodorkeun leungeun duanana ka hareup kalawan rabeng peso balati aya kana 5 sikina ti belesat teu beda ti jamparing. Sagara teu eleh ngagunakeun ilmu manehna nyodorkeun awi cagak wulung atuh peso balati nu ting belesat teh teu tepi ngadon plak-pluk hareupeun si gibug nu keur gegerungan. Sujai ngaluarkeun ilmu kalayang batu segede kalapa ngalayang rek ngabentur tarang.
kitu deui sagara nyelodorkeun awi cagak ulung beledug batu disada ngabeledug nepi ka hancurna. Atuh harita sagara teh kapalang manasan kana hate nu jadi lawan. Harita ngulinkeun awi cagak ulung dibarung ku panon manco ka hareup semusinaran. Sujai ngawatak ilmu geni. Sabrot sini nyebrot ka hareup, tapi ku harita mah awi cagak haur teu bisa nolak kana pibahyaeun. Celeng sagara luncat terus ngarubuhkeun maneh. Nu maksud rek ngababuk suku Sujai tapi gagal. Sabab Sujai surti rek dibabuk suku. Pedas ur harita keneh para mitra Sujai ngajaul. Sujai terus-terusan harita teh para mitra nyebrot-nyebrotkeun seun, tapi sagara terus gugulitikan miceun pibahyaeun. Korejat sagara ngorejat deui nangtung, sabrot seuneu nyebrot deui. Samalah ayeuna mah disada ngaguruh curalit sagara jujuralitan kilak malik kalawan ngababukeun awi cagak ulung dibarengan ku sora pangrentan. Gurilap datang cahaya ngagurilap teu beda ti kilat. Orok kaya Sujai leuwih rikat gentak dongko, juralit Sujai ngajuralit ka tukang. Datang kana taneuh gek sila tuluy leungeun pepeta, bari ngeleper awak koyag kabeh beledug datang sorang ngabeledug disusul ku ngabeledeg nasib bodas. Leungit wujud Sujai janggelek jadi macan tutul, gaur macan tutul disada gagauran. Kuku rangeteng bijil kabeh. Resep sagara nyebut keris nu disebut keris Taji Malela ditojokeun ka macan tutul. Gaur macan tutul gaur-gauran teu bisa ngarontok ongkohan. Tina keris Taji Malela keluar cahaya buburinyayan matak serab katingalina. Harita macan tutul tuluy munul siga nu sieun neuleuh cahaya buburinyayan. Les macan tutul leungit tanpa lebih hilang tanpa karana ngajenggelek ngawujud Sujai. Kalawan nyebut keris jagaga kerancang. Celeng Sujai jeung sagara meh bareng pada luncat ka hareup. Keris Sujai jeung keris sagara diadu. Keris Taji Malela jeung keris gagak rancang ti alting burinyai. Dua keris ngaluarkeun cahaya buburinyayan matak serab katingalina. Didinya sagara jeung Sujai ngadu kakuatan tenaga batin. Desirikna seren sineredan banting pinantingan. Bibir Sujai kekerenyeman kunyam-kunyam mapatkeun aji pamake. Ilmu panemu jampe pamake para mitra anu disebut ilmu sapu jagat. Kudasar kitu sagara saeutik nage munur siga nu kaseren saeutik tetep keris nama dipake nahan keris Sujai. Lila-lila sagara kasoran ngacungkel kitu de kerisna potong jadi dua. Celeng sagara luncat nu maksud rek nyokot awi cagak ulung nu ngagoler gigireun si gibung. Ngan orokaya agiwi awi cagak ulung ditojo ku keris gagak rancang berasaat keluar seuneu tina tungtung keris. Nepi ka awi cagak ulung hurung jadi orai hideung tapi pae. Akhirna sagara leungit anlanana estu lemor lain bobohongan, tapi najan bari kitu keur sagara teh teu leungit kawani terus ngayakeun serangan. Atuh Sujai ngasupkeun keris kana sarangkana sabab nu jadi lawan lemor. Didinya sagara jeung Sujai silih gempur ku tenggelan-tenggelan anu cukup hebat tu rosa. Nyaan kakuatan Sujai lain beja sakitu dihancak ku tenggelan-tenggelan berbobot. Meuni teu onget-onget teu kerel-kerel nagen bari babarakatakan seun. Ayo beakeun tenggelan sia kunyang. Sing tarik deui ngara tewek ngajolor. Sing leuwih ti kitu tarikna kunyang bobadot sia. Kaluarkeun ilmu panemu jampe pamake ti guru sia nu ngaran si Jayagiri aki-aki bau peking. Rasakeun kalawan tarima ku tulang beung sia sagara. Cebet koloyong sagara ku waktu ieu ngoloyong. Teu beda ti hayam salaton nu nampat tenggelan Sujai. Nu teu sabong brong teh keur kitu dipino puduk sagara dibere tenggelan kepang ti gigir. Daek teu daek sagara rubuh beungeutna nyuksruk kana taneuh, teu lila sagara ngorejat deui. Sagara luncat kaluhur ngagunakeun gerak garuda ngapah dina siraheun Sujai. Dampa suku sagara ngajejek tak-tak sedeng dampa leungeun kenca diembat ngagiti kana puhu ceulit. Cebet barakatak Sujai harita kalah ka ngabarakatak. Sigana teh para mitra teu karasa saeutik-eutik acan. Puguh lamun seug dumerapna ka jalma nu bolos troma piraku teu terus nongeng dibere gitikan sakitu rosana rengkog Sujai ngarengkog sabab rek dicakar beungeutna. Bareng jeung Sujai nongtak leungeun sagara kedebut sagara rubuh. Awak ngageblug teu beda tinangka murag tina tangkana, tapi teu kungsi memenitan korejat dimaksud rek nyerang deui. Ngan orok kaya Sujai ku waktu ieu kakara mere tenggelan nu hebat ngagitik sira.
tapi kasagara salantan colonton siga nu lieur teu puguh deudeulean keur kitu dikiprat beungeut na ku ramoleungeun kenca trai celeng kaluar getih tina irung cebet beungeut sagara tulus dihujanan ku gitikan tapi kasagara geus teu puguh rupa semut tutung jaba irung boborot ku getih panon sabelah bareu Sujai teu kapalang gerang ngahanca sagara gelek-gelek harita para mitra tina bibir sagara kaluar getih meuni gegelek-gekat bari solontod kaditu solontod kadieu serod suku Sujai nu katuhung ngang serod nyorok suku sagara puguh eukeur mah eukeur lieur kata-mata suku direngkas temahna sagara ngajurali terus dibebeut deui kapunuk sagara ditakuk terus diangkat sanggeus nangtung para wargi dibabetkeun kaki gieu dayadag gedak sirah sagara tidagor kana tatangkalan jeleng Sujai luncat nuru sagara nu keur ngajoprak regeyeng awakna diangkat pelawar dibabetkeun kana tangkaloa sagara ngahrekeng awakna melenting sigana teh tulang bobokong remak sabanga banting kana tangkaloa nu sakitu tarikna temahna sagara ngajoprak teu walakaya baju jibruku getih nu kaluara harita teh para mitra tina irung tina bibir jengah balami tina ceuli karasa sia ku tulang beheung sia kunya bau panglai bau kene jaringau geus wani-wani ngalawan aing kawas nu heuh sia humayua ka kolot tong boroning silaing bolon kamari sore guru sia nu ngaran si Jayagiri jeung si Durga teu kurang ku elmu nepi ka ngajolor deuleu kojor komo sia pentil kene baik ku dewek dibere waktu 2 menit geura samat inung bapa sia kitu deui nini aki bubuyut bau jangga waring udag-udag kakai ciwur saturunan sia geura samat kalawan geura cipta pirobageun silaing ieu teh para mitra kang ngaranna kiranya inung bapa nini aki buyut tuh satos buyut teh bau jangga waring cenah udag-udag terus kakai ciwur itu para mitra namina teh duka bau jangga wareng daya gitu painten aduh bau jangga wareng udah-udah kakai ciwur kalau dituna turunan aduh teu apa menjaganya aduh ngana dugi kabuyut menterang bau mengeterang beberapa sadaya bau gitu dah aduh tos sabaraha ieu sabaraha generasi dugi ka bau ge para wargi aya keneh kitu aseur nu kagungan kena bau ieu bangsa atos nini aki painten kana kitu nanya wah jigana ayeuna mah tepi nu kapungkur mah kantos kana tepi para wargi kumargi waktos nikahna teh aranom keneh umur 15 tahun geus boga anak cenah kitu teh terus anakna deui umur 15 tahun boga anak deui kitu para wargi atuh di umur 30 tahun teh boga incu aduh ieu mah di umur 31 tahun teh boga incu para wargi darat teh cenah incuna cenah umur 15 tahun boga anak deui cenah eta dina umur teh 45 tahun 40 genep tahun teh geus boga boga buyut para wargi sadaya aduh nya boga boga incu anak incu teh anakna incu teh naonnya para mitra buyut kitu nya pas buyut cenah terus jadi bau aduh ieu je aduhnya panjang lalakon mikir kakai ciwur segala ieu para wargi turunan teh namina generasi namina teh mah orang keraskeun Sujai beuni asa suka dumeh unggul bari harita Sujai ngarongkong bedog nu sigibung maksud Sujai rek maragat ke nyawa sagara barang bedog diangkat rek dipake narok sirah sagara teka nyahoan ti mana datang na ujug-ujug kalayang aya dudukui cetok ngalayang kalawan harita ngabanting kana bedog nu rek dipake mahala sagara cacakan dibanting atau disamar ku dudukui cetok oge bedog kuat kapotong jadi tilu puguh sakedapan mah Sujai ngaranjug jeung kaget ana ngareret ka belah wetan breh aya 2 urang lalaki nu saurang aki-aki nu saurang tengah tubuh si horeng si mana horeng aki Kalajaya jeung Kimenon nu keur neneangan sagara harita aki Kalajaya seuri bari pokna teh kunaon naon nu rek dipake mahala incu dewek euy bedog atawa pampung saja hanya bedog bisa potong kabanting kudu dukui cetok onaman makisana yakin eta mah pangpung atawa regang beureun teuing lamun rokrak mah cing sok aya lamun nyamani ka kasebut manusia nu sugih ku pangarti beunghar ku pangabisa kasipu ku pangabaruh kapatri ku pangarti luhung tur ilmu pinuku ilmu geura samungkeun bedog teh ku jalan ngagunakeun ilmu watin cek aki Kalajaya bangun tunun ludeng
sepi karisi sudah karempan oge dina basa-basa ngahina ka Sujai. Harita teh para wargi sadaya ngaso dasar kedapan yang lalakon atuh. Nami lagi dongeng atuh. Sagara bade diparagakeun nyawana ku Sujai aya nulungan kitu aya dongeng mah kitu para wargi teh manjang dongeng kitu. Da umi sagara duwi ka pupuh naon teh duwi ka ngemasi pati mah harita tamat meureun dongeng teh kitu para wargi. Nu mah dasar dongeng kedapan yang ditulungan ku Aki Kalajaya. Ngaso heula para wargi ngaso. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga Aki Kalajaya bangun teneng ludeng sepi ku karisi sudah ku karempan. Oge dina basa-basa ngahina ka Sujai atuh gorowok Sujai nyentak di barungku panon meniteu sirik da bijil kabeh. Sugan setan sia. Yo jago kagok. Jawara kapalang kamalangkem nu kitu teh ngaranna. Nasiga kumaha cawas kumaha nu disebut setan teh ha? Geus nyaho acan. Ulah wakan nyebutkeun setan ka dewe kali silaing canyaho kana rupa setan mah. Bising silaing canyaho siga kumaha atawa kawas kumaha ari setan. Nu disebut setan teh nyaeta manusia nu teu boga dasar di kamanusiaan. Manusia nu malarat ku dasar agama, contona samodel silaing tukang hianat, tukang dolim, tukang ngadatangkeun karugian jeung picilakaeun ka diri batur kitu. Kurang ajar si aki-aki bupeging saha silaing ha. Montong make nanyakeun saha sagala da moal aku baraya moha pancakaki ge moha deuleu. Urang mana silaing? Teu perlu nanyakeun urang mana sagala da cadu kaunggahan ku manusia nu deus ka setan mah kitu. Hayang dipodaran silaing aki-aki geblek. Ulah ngariweuhkeun make rek modaran diri batur sagala da teu gampang modaran jalma teh atuh. Naon perlu sia naon gunana silaing ngaganggu kana urusan dewek aki-aki gelo sia. Nya perlu nulungan nu dihianatan ku laing bari rek numpes manusia jahat nyatana diri lain. Sugan aki-aki gelo imah kumayua make rek numpes diri dewek sagala. Nikah si aki-aki lebokeun tetelo. Sujai menikah sargariha dina basa-basana da puguh jelema nu malarat ku tata krama. Gampang perkara nikah malur, tapi gerai brekeun ilmu panamu jampe pamake silaing. Tega silaing kana lara aki-aki goblok. Wah pati-pati dewek wani adu hareupan jeung ilaing lamun teu tega kana lara, tega kana pati. Pokokna mah raga ge nyawa ge pokokna mah heh raga heh nyawa. Kurang ajar sakeun sia. Sujai ngawatak ajianana ngaluarkeun seuneu tina dampaleungeun nyabrot ka hareup. Gilak Aki Kalajaya ngadoyongkeun awak atuh seuneu milepas teh keuna kana sasaran. Harita keneh para mitra ngabredugkeun kana tangkal. Kuat ka kapeungas pelesat datang pesobalati tim belesat. Brek Aki Kalajaya depa terus nunjuk kana duduk kuy cetok di barengan ku ngawatak ilmu batin. Wer duduk kuy cetok ngalayang rek nyamer beungeut Sujai ngalalepkeun sirah. Jeleng luncat ka sisi kilak kiu duduk kuy cetok ngalayang kitu deui ku ayeuna mah ngalayangna teh rada hanap. Belesur Sujai ngajaweul terus jujuralita di luhur. Sanggeus napak deui kana taneuh tuluy diuk sila. Leungeun duanana disolodorkeun ka hareup kalawan ngeleper. Atuh Aki Kalajaya ge sarua sila bari leungeunna nyolodor ka hareup. Harita Sujai ngaluarkeun tanaga batin. Aki Kalajaya ge pon kitu keneh. Awak Sujai meuni oyag kabeh siga nu keureus silih serede ngadu tanaga. Nyaan elmuna Aki Kalajaya lain beja. Harita Sujai kasoran ngacungkel ka tukang puguh we Sujai tamah nafsu. Manehna ngaluarkeun keris gagak rancang kalawan ditonjokeun ka hareup purinyai punyinya kaluar cahaya buburinyayan ka hareup. Pes cahaya babarasatan teh pareum pramitra kulantaran ku Aki Kalajaya ditiup. Atuh gagak rancang andalan Sujadi melesat tina leungeun tuluy murag kana kanu jauh ti eta tempat. Leungit teu keris gagak rancang ngaluarkeun deui isim sapu jagat terus diputer-puter dina siraheun nu maksudna sangkan datang angin puyuh pikeun ngababetkeun Aki Kalajaya. Tapi weleh ku harita mah isim sapu jagat teu nempaan.
katingali Aki Kalajaya nahan watak naeta isim asim sapu jagat ngaluarkeun dua dampalengeun padahal dina batin ngedalkeun ayat Al-Qur'an. Ayat suci Al-Qur'an dibaca ku manehna batan datang angin puyuh malah isim melesat tina leungeut Sujai anu karasana harita jol panas nereptep terus mumbul. Akhirna Sujai ngaheungeu sabab tilu pakarang andalanana BAKB. Aki-aki pasesahan pehong sia. Memang dewek geus teu boga parabot, tapi dewek can rumah saele jajaten ku sia. Sok ayeuna urang ngadu kekuatan raga ujalan silih gempur. Cek Sujai akhirna ngajak silih teungeul dumeh pangrasana. Boga ilmu kuat ku teungeul jeung teraku pakarang disebut ilmu kadugalan alias ilmu anu nimulkeun weduh kana awakna. Nah, lain coba kene parabot ampuh teh kisanat make ngajak silih gitik sagala. Segari kahayang ilain kitu mah ku dewek moal burung diladenan sok geura ka hareup euy. Alusna mah kudu diunah heula si lain terus digintir heula ameh terus mabok deuleu. Atawa ceulina asupan gaang meh hebat. Tema Aki Kalajaya bari ngalengkah kitu deui Sujai ngalengkah. Sedeng Kimenon harita gentak mang nu masih keneh ngajoprak di bawah kasisis. Aki Kalajaya tumanya. Rek saha heula baraya dewek heula ngagitik si laing atawa si laing heula ngagitik dewek. Gampang keur dewek ngagitik si laing heula ngagitik dewek. Top geura pilih kulit nipis. Rek di hareup geura pilih tah tulang nurangu. Rek di tukang seug digigir teu naon. Tema Sujai bari ngagulak-gilak awak. Teu ngalobahkeun micen waktu harita Aki Kalajaya ngagitik puh ceuli. Jabet. Nyaan keur Sujai kuat naku teungeul batan ngabangkieung malah ngagakak. Nu tarik ngagitik teh aki-aki pasesan pehong sia. Teu rek di mana ayeuna? Pokna jebet Aki Kalajaya aya karopat kalina ngagitik beungeut. Jabron. Kudu angen digempur ku peureup nu rosa aya ku eda Sujai meuni teu gedag bulu salamar. Ceuk paribasana teu regrog-regrog. Sedang tenggelan Aki Kalajaya lain enteng-enteng lain lalaworakeun tapi ku harita mah tumrapna ka Sujai asa ditoelan. Akhirna Sujai malik ngagitik sirah jabron cari jeung Aki Kalajaya. Cacak nampak gitikan sakali geges ngajari jeung bangun lieur. Keur kitu digitik pelebah puguh ceulina jabet koloyong Aki Kalajaya ngoloyong. Jabron Aki Kalajaya dipisreh jurus notong kana dada. Dayagdag Aki Kalajaya ngadayagdag. Sedang Sujai luncat murudai ka hareup bari langsung meret tenggelan kepang kulungeun kenca keuna kana pisan kana punduh. Daek teu daek waktu ieu Aki Kalajaya ngagedebut rumbuh. Regenyeng awak Aki Kalajaya angkat meuni sagiriwil bangun hampang ngeunaker. Ongkohan awak Aki Kalajaya leutik. Bener Aki Kalajaya dibabetkeun kana tatangkalan. Meuni kadengi ngageblug teh terus ngaheungeu. Barakatak Sujai babarakatakan asa suka. Karasa ku tulang beung sia aki goblok sia. Ayo geura cengkat sia geura kaluarkeun ilmu nu luhung teh. Ontong ngahonyon wae kawas anu rek ngajuru sia. Kalah mewok we di juru. Sujai ngahampas bea kadaek. Aki Kalajaya katingalina moal bisa budi deui. Waktu Aki Kalajaya keur ngaheungeu datang sora lalaki geus kolot sedeng ku Sujai mata waku Kimenon anu keur nungguan sagara sama sakali teu kadengieun pokna teh kitu. Kalajaya kana pasti tenggelan Anika morek mempan oge sabab Anika can nyaho apes nu ngaran Sujai lintang tikula nu nyaho lamun Anika hayang males tur matih tenggelan puhu leungeun anu beulah kenca ye didinya kapesan ngaran Sujai. Geus kitu mah pokona mah kakuatan manehna leungit. Prak geura coba-coba ngan sameme prak ngucapkeun zikir 17 kali jeung ngucapkeun la haula 3 kali dina batin. Ngan di mana nu jadi lawan teu budi deui omat ulah kumawani nandasa prak laksanakeun ku Anika. Kitu sora nu kadenge ku Aki Kalajaya meuni atra teteranakeun. Teu kungsi sawatara menit tas ngadenge sora nu nyarita kitu. Atuh harita para mitra korejat Aki Kalajaya ngorejat kalawan pokna. Montong wakangeuna seuri sia bajingan. Dikira dewek moal kaduga cengkat hayo geura tibankeun gitikan gempuran leuwih rosa sia badan tadi.
suga dewek ngajoropong di tempat. Aduh eta. Aduh kaduga kere ngabacot aki-aki lagu ruangan make kukubuk sagala yang dibere gempuran leuwih rosa. Eling teh silain aki-aki gelo. Tong boroning dibere tenggelan leuwih rosa cacak dibere tenggelan biasa ge geus ngahonyon kawas nu rek ngajuru. Ai heuh, mana kitu ge silain geus wegah ku melenang di alam dunia. Nu hartina geus hayang nyelegon dina lobang kubur. Seug silain geus tega mah kana pati. Moal burung dilaksanakeun ku dewek geura tarimakeun tanda mata ti dewek nu pamungkas aki-aki bopaking sia sabarut harita keneh para mitra. Sujai ngirimkeun gempuran pereup menikah kalawan sangang nangincer dada. Harita Aki Kalajaya inget kana sorawang Siti Karuhun yen apesna Sujai dina puhuleungeun katuhu ku dasar kitu Aki Kalajaya ngadoyongkeun awak ka beulah kenca. Sujai rada nyolonton awak jongkok kabawa ku tarik-tarik na ngirimkeun gempuran. Cepet naker Aki Kalajaya ngirimkeun tenggelan ku pigulang leungeun katuhu. Kalawan keuna pisan kana puhuleungeun Sujai nu katuhu krenyet. Sujai ngerejek malah rada mundur. Jabron Aki Kalajaya mino dengan banting puhuleungeun. Temahna Sujai muringis. Geus kitu mah Sujai teu dibere minge terus dihancak ku tenggelan leungeun leuwih rosa. Tapi ka Sujai jungkal jumpalit dayak Sujai dadayak dagan aya kana 3 meter. Red Aki Kalajaya ngareret kana dudukui cetok nu ngagoler dina tan. Dudukui cetok ditiup dudukui cetok ngalayang tur disada teu beda ti sora kolecer. Jebron kena kana tarang Sujai, lengak Sujai ngalengak. Tarang getihan siga tapak dikadek ku dawang. Memang kudu nyaksian masa teu kaharti aya dukui cetok bisa ngalayang tur bisa nyacadkeun raga. Padahal Aki Kalajaya teu sabombrong dibarengan ku ngawatek elmuna. Siap dudukui cetok nyabet deui. Jabron, aduh. Sujai leungit di tengah wadi. Hilang tina kajawaraan make ngaguak nyebutkeun aduh sagala bari awak melenting katukang gelak-gelak tina sungutna keluar getih semu hideung. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu nyaan amarah Aki Kalajaya lain beja. Harita Sujai nu keur babalongkengan utah getih teh bari beungeut beus ku getih tina tarang. Tuluy dicahcer. Akhirna daek teu daek Sujai langsung ngagedebut rubuh terus gegerungan teu bisa budi deui. Nya teu rek ngabudalkeun amarah kumaha sasat Aki Kalajaya tas meunangkan nyeri tina perkara eyang Jayagiri lanceukna dikaniaya ku Sujai. Harita tamah-tamah rek maragatkeun nyawa sagara. Lamun kitu tema Aki Kalajaya males ka nyeri. Reganyang Aki Kalajaya ngangkat batu nu gedena kira-kira saluhureun kalapa. Nu maksud rek ditingangkeun kana sirah Sujai. Barang sagejret-gejreteun sirah Sujai ditingang ku batu, ngong datang sora lalaki geus kolot pokna teh. Kalajaya. Inget kana amanat ti kula, tadi cekula kumaha. Di mana nu jadi lawan geus teu bisa budi poma ulah wani-wani tuluy nandasa. Kitu cek eta soratan katinggalan. Atuh batu dibabetkeun ka sisi. Sok sia geura budi deui Sujai. Geura beakeun sing nepi ka koredas ilmu panemu jampe pamake silai. Geura temongkeun ka bisa sia geura. Ebrehkeun wawasen sia deuleu. Cek Aki Kalajaya di barung ambekan ngahega ke sangoprot masihan sakujur awak. Sedeng Sujai teu nemal sakemek-kemek acan ukur ngareret terus neuteub kana beungeut Aki Kalajaya. Pok Aki Kalajaya nyarita deui. Ya Sujai, si lain kaayaan kieu ulah boga anggapan dihianatan ku diri dewek deui. Tapi kudu narimakeun maneh ieu teh hiji amal perbuatan si lain keneh. Hiji kalakuan si lain keneh nu nyimpang tina dasar kamanusiaan. Tur nu nyimpang tina hukum agama jeung dari agama. Kudu ingat, kudu ngarti ieu teh hiji panebus ti jalma-jalma nu dihianatan tur dikaniaya ku lain. Aduh Kalajaya, tibatan kaya dari kula kieu leuwih hade pangragakeun sakalian nyawa kula Kalajaya. Nu hartina kaula ulah dikakaya kieu. Aduh ampun.
cek Sujai kakara nyarita kitu ge sorana semua harosos bari leungeun ngaleper. Waktos nasib.